Bos, ini jam berapa, Bos? Karena kayak jam 12. Naon? Lapar. Laparnya kedeng ulah lapar-lapar wae. Urang can menang mangsa. Kedeng coba. Aja mah liwat. Lapar ya betul, aduh aingnya. Kayak mana nanya? Moal tenang we sia. Kayak mana nanya? Moal tenang we sia. Apaan nih, Bang? Bang, Kenapa? Lumayan, Bos. naon? Iya tadi malah kita menang-menang pisan dah duitnya. Sabar, jangan Lapar iya. cuma kedeng. Ya kumaha tadi ge pan eueuh teu bukan duit. Bisa minum aun, ilok menekan minum iyo mah aing. Urat Minum aun, ilok menekan minum iyo mah aing. urat we ngo. Jelema mah kudu sabar. Cek pepatah ge jelema sabar mah disayang Allah. Tenang we. Daun keur berusaha ieu. Naon dia? Mana? Boleh ke Bogor. Mana apa? Boro-boro, wadah ke bawah. Dit, bawa. Berangkat. Waduh, bagi doang. Bos, Naon? yang kumaha malah terdek menang-menang je, tisuk je. Terus Yang lapar ya betul. sia lapar-lapar teh nya. Yo, ala daun cau. Mang aing be. Ala we, tunggu ngomong. Yo, tahu nek kumaha? Yo, daun cau teh ieu teh bisa jadi obat lapar ieu teh. Mang aing be. Sok teu di dinya. Lapar ieu teh. Yo, sia lapar-lapar we mah ye. Ta. Lapar we. Ta. Sia. Lapar mah. Hakan tak ieu disebut daun cau teh bisa jadi obat teh. Duh aing malah. Iya disebut daun cau teh bisa jadi obat teh. Duh, apa di bang kos kieu aing mah. Oh nya pemain kos kieu balik di daang teh kajen ku sia. Kumaha sebut tuh? Coba aing. Ah iya nu sebut daun cau bisa jadi obat lapar teh. Oh. Jangan lupa ya, like dan subscribe.